Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampok deui sareng sini kuring muslim Garut. Mangga saatan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa khusus nyaeta dieu makona puasa khusus teh keur jalma-jalma anu tingkatanana para sholihin, nyaeta jalmi-jalmi anu saroleh bisa mencapai atau kurang bisa usahakeun kana puasa khusus. Lamun urang sadaya bisa mampu ngaraksa ngajaga anggota anu tujuh. Anu salajengna nyaeta urang sadaya dina jiwa raga dina diri urang teh Allah nyiptakeun nyaeta sakumpul daging anu disebut nyaeta qalbun. Ari eta qalbun teh roisul jawari, hartina pamimpin kepala nyaeta pirang-pirang anggota. Eta teroris tak lamun urang hayang dugi kana makom puasa khusus jeung hoyong nglibatkeun kana golongan nyaeta para sholihin, urang kudu mampu ngajaga eta hate tina naon tina rereget tina panyakit anu mantap nyaeta ngamadorotkeun kana eta hate. Kudu mampu ngajaga ngarisa eta hate. Naon margina kudu dijaga sabab eta teh dijadikeun pamimpin. Cek sebagian hadis Rasul, ida soluhal jasadu kulluhu, di mana-mana beres eta hate bakal beres sakabe jiwa raga urang sadayana. Contohna kumaha nyaeta bila mana beres artina bakal beres sakabeh jiwa ragana atawa badana anu tadina jalan tadarus pek tadarus eta teh beres, anu tadina jalan sholat pek sholat, anu tadina kamari berpuasa atau kamari ayeuna puasa ta eta teh beres ate. Anu tadina jalan contona sholat sunat pek ayeuna mah takagantun eta teh beres atina. Anu tadina jalan ka pangaosan pek sok pangaosan eta teh beres atina. Tah bila mana beres atina bakal beres sakabeh badana. Maka cek ulama bila mana beres atina bakal dugi kana puncakna marifat ka Gusti Allah. Di antarisna keur urang tambah-tambah kamarifatan ka Gusti Allah jeung tambah-tambah keyakinan ka Gusti Allah tempokeun anu tadi cukang lantaran naon nyaeta paningal dua soca. Kana naon? Kana dadamelan Gusti Allah. Tak eta teh disebutkeun we tafakur. Napakuran dadamelan Gusti Allah tong jauh-jauh ka tafakur mah nyaeta tafakuran mah diri pribadi anu kalintang anehna. Teu aneh kumaha? Lamun Allah nyaeta contoh diantarisna ayeuna lamun Allah nyaeta masihan urang sapertosna gerama ngatapakuran. Lamun ayeuna waos seperti kuku manjangan bakal kumaha kajadianana eta teh tapakuran. Tapakuran diri urang
gerasok bakal kumaha kajadianna. Contohna naha ari urang buuk anu aya dina mastaka panjang, kumaha lamun ibu amun kelek seperti anu aya dina kepala, kira-kira bakal kumaha? Gerak pikir kaget. Wah, bakal repot. Ngatos lu entong jauh-jauh tapakur mah cek hadis Rasul, tapakur urang saja anu bener tapakurna anu kadituna ngadatangkeun keyakinan, ngadatangkeun kamarifatan. Eta teh leuwih alus tibatan urang ibadah 60 tahun. Urang tapakuran nih guru urang. Gerak cing ibu ayeuna contohna akarna ubur eta indun aya dina urang dina diri urang, contohna urang contoh ya contoh napakuran dan damelan Gusti Allah anu kalintang aingna mangga tidak sok kuku tapi terus semanyangan. Cing kira-kira ibu lamun ti mimiti ayeuna urang budak ka alam dunya pek teu di urang sapertosna geureun tanpa kumaha panjang. Kira-kira itu orang justru dina diri orang anu kalintang aing. Paenan cek hadis Rasul, man aroba nafsahu faqad aroba robbahu. Saha jalma